Rahansa sorak kaparayun anu saraket anu tarabihna ya tos kasumpengan gini ya ya gini si bungsu ya si kemar ya kan ya gelis tidak dia Bapak RW ke Bapak RT sadayana kum tadi biji-biji ya Pak diantos kepribados di luhur panggung kaparayun pula Ibu aja, gak bapak aja, kasih Neng, kasih AA, kapayun pulang. Abdi nyalindung ke Allah, tina panggodana setan. Sugri ngapuji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim walas asih ka makhlukna laksana parena tahna Bapak hajat anu bageun tebihan cegahan hirup rukuna modal suci alus laku hade putih muliakeun diri pribadi mawa diri sing taliti nenedak ka maha suci urang nampi rahmat Gusti Bapak hajat Ibu hajat anu bagernya ulah nerempak papagon agama jeung dari gama kudu hirup jeung sasama kurakeun anu manfaat ayeuna mah aya dina karidoan sang anu meunang
Meujeuh wela pepe jamannya. Aduh, aya Mang Dono era urang. Aduh. Alah mudah-mudahannya sok sanaos. Gitulah buktinanya mudah-mudahan sing janten pangleungeuh sing janten pangdoa ka panganten utamina mah tadi ge tos dicarioskeun saur si Abah mudah-mudahan sing janten